Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Kali ini saya akan membawakan judul Tarawehan. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri. Let's listen up. Tarawehan. Tarawehan merupakan amal ibadah sunnah sanggeus urang ngalaksanakeun puasa ti beurang. Ti mimiti wanci magrib sabada buka, barudak geus raribut datang ka masjid. Baheula mah jarang masjid teh dalaleutik, ngaranna tajug. Tajug dijieunna tina awi, aya kolongan di handapeunana. Barudak mah ka tajug teh lain rek salat atawa ngaji, tapi rek ngadon heureuy ayun-ayunan dina palang tajug make sarung. Memeh salat atawa ngaji kudu wudu heula ngarah abdol jeung teu najis nyumponan syarat rukunna. Di gigireun tajug atawa di hareupeunana aya cai tina sumur bor anu digujreg. Kabagian sumur bor teh saRT hiji. Atuh lumayan bae tambah jauh ka balong atawa katampian. Sumur bor mah teu hese ngalana. Tinggal dijungkatkeun gagangna ka luhur ka handap. Kaluar wae caina. Huluna liang cai diantelkeun kana bibir bak atau tara ieu ngoletrak bak teh da sok aya nu ngeusian. Ngan hanjakal sok aya wae panyakitna. Sumur bor mah kudu wae diolian sangkan teu macet karahaan atawa klepna geus dempes. Nyawayahna tina ngamumulena sing iatna ngarah mayeng dipakena. Sumur bor teh lamun teu ditajug di hareupeun imah RT dijieunna. Atuh tangtuna oge PRT nu kudu tapis nyumponan pangabutuh wargana saperti cai salah sahijina. Teu saeutik warga nu ngalah cai dina sumur bor teh ngahaja markel ember atawa komplang. Ngantri saurang-saurang bari jeung ngobrol ngaler ngidul nyaritakeun kayaan sewang-sewangan. Lainnya ari urang iraha rek ka kota balanja tumpak mobil tinggal geleyer. Ieu mah boro-boro angrek kudu tumpak suku nincakan galengan, walungan, lembur batur. Kakara bisa ka kota, ceuk di Mai. Nyi Iroh, mairan, keun wae da meureun nagarana can bogaeun duit mata kitu ge. Ka kota jauh, listrik sumawona. Nya kudu sabar wae meureun urang mah nasib urang kampung. Kituna teh bari giliran nandean cai ku ember. Tungtungna bakat ku uplek mah teu karasa wanci asar datang. Dur magrib sararea giak rek buka puasa. Beda jeung barudak. Dur magrib teh lain buka tapi jung nangtung bari ngaitkeun sarung kanu tak-tak. Maksudna mah rek langsung ka tajug. Beres wudu barudak arasup ka tajug. Salat Isya rek dimimitian. Imam geus ngabejaan kade dina waktu salat tong hareureuy maksudna mah ka barudak. Tapi geuning teu kolot teu budap aya we nu ngamimitian heureuy teh. Mimitina dina ngucapkeun amin aya nu nyeleuketeuk saurang seuri. Kunaon atuh pangna seuri? Tayalian kecap amin teh sarua jeung ngaran jelema, boh lalaki boh awewe. Ti mimiti jang amin, pa amin, mang amin, ki amin, ma amin, bi amin jeung nini amin. Aya saurang nu seuri teh anu gigireunana oge jadi milu seuri. Dituluykeun ku silih sigeung silih toel. Salat teh ngadon silih suntrung, sakabeung mah kolot oge kabawakeun ku barudak meh ebat kabeh kabawakeun teu bener. Aya nu sesedekan wae, aya nu ngenyangan sarung wae, aya oge nu asup kana handapeun bujur batur. Atuh meuni reuaseun nu boga bujur teh da aya nu ngaganjel mani ngarempot bari amek ditahan. Cicing atuh ceuk nu saurang. Maneh mah heureuy wae, baturna teh eleh ngomong. Ah maneh ge sarua ngaku sia bieupan ngenyang sarung uing, ceuk barudak ti tukang pacental-cental. Ngan imam wungkul meureun nu agen tepi ka tamat, lain teu nyaho meureun imam oge. Ngan piraku kabawakeun teu bener sarua gelona. Gandengna barudak seserian jeung heureuy unggal tarawehan geus biasa. Pacampur jeung sora nu nyebut shollu alaih. Beres tarawehan barudak tara langsung baralik. Ngahaja nyarieun ayun-ayunan ku sarung dieuradkeun kanu palang dada tajug. Atuh mani pauruntuh tajug teh bubuhan panggung.
Abong barudak dicarek kareta jempe geus indit nu nyarekna der deui we hareureuy. Kusabab can aya listrik keur nyaangan tajuk sok make ajug. Ajug teh dijieunna tina awi saguluntung panjangna kira-kira 1,5 meter. Tuluy awi teh dibelah 30 cm mah. Keur sukuna 3 atawa 4 siki teu diparatkeun meulahna. Daluhurna mah palebah bukuna ngahaja diantepkeun cenah ngalowong tempat damar atawa cempor. Damar dinu ajug teh sok diteundeun di tengah ngarah ka caangan kabeh rohangan. Tarapati mabrak da ajug ukur hiji. Ku budak nu bangor mah orokaya ajug teh sok kakebut ku samping. Atuh cilaka poek kaayaan di tajug teh. Barudak lamun geus kitu mah cing karoceak tuturubun hayang keluar paheula-heula da sieuneun. Teu noli samping, mukena atawa kopeh katinggalun. Geuwat we ngilu nyeledek kanu awak batur dina lawang tajug. Blug aya nu kasuntrungkeun labuh ka handap. Lumayan nyerina da tajug teh luhur tina taneuh aya kana 1,5 meterna. Keur kitu mah tara ieu merhatikeun mana Bang Barung, mana tincakeun. Nu penting bisa kaluar ti tajuk. Budak nu labuh kewet ceurik bari ngocomang pajar teh aya nu nyuntrungkeun. Tara ieu eureun ceurikna teh, sok dibekel ka imah. Geus di imah tara ieu diupahan ku kolotna teh. Pajar teh puas dah hareureuy wae. Keur budak mah can ieu pati ngarti mana waktuna heureuy, mana waktuna ibadah, nu kuduna husu. Lalampahan teh asa bener we sanajan loba pidosaeun wungkul. Ku kolot ge tara ieu dipikahariwang da meureun kalobaannana sarua can pati bener ngajalankeun agama teh. Kudaekna oge indit ka tajuk geus pirang-pirang bungah ngarah jadi biasa salat jeung ngaji. Pikeun pibekeuleun jaga di alam kalanggengan. Itulah carita tarawehan. Terima kasih telah menyimak. See you.